Ada apa, Mas? Ada apa, Mas? Tebakela atau akan ningali? Naon, cing? Naon? Benda warna koneng, kotak, kurung deh. Bohlam. Bohlam. Banget sih jika bohlam. Emas dong. Wih, Mas di mana? Nah, kieu Mas di imah bataku. Waduh kamu mah. Batako di Cina. Lu ruksak. Uncobaan. Tangkur kena tangkurak mana belah mo? Mun belah berarti batako. Tapi teras ketang. Ya itu ngaranna ge emas eta malin batako. Nah, Mas mapan anu dikalungkeun atau anu digelangkeun geuning. Nyapan can diolah nu ieu mah tu Markona. Lin jiga nu biasa mane meuli rantuyan Imam Murni masna ge. Kuat jang maledok bangus-bangus tetangga nu sok ngomongkeun urang tukangeun. Ih, nya eta tah Abi Masron sok ngomongkeun urang teh pajarkeun teh. Ih, cenah can ge kawin geus saimah. Urang babetkeun ya atuh yuk ieu hiji meh kapokeun. Sampai memane mabetkeun eta maneh heula ku anu dibabetkeun. Nah, Deh, eta teh emas lin tahu cite. Atuh mere rejeki atuh kitu malin mere musibah. cek kamu bisa cenah tadi jeung maledok omongan tetangga. Nah, ari maneh pamikiran teh lempeng nya polos. Heueuh maksud teh eta jua. Mending pang ninyukeun kopi gitulah. Ya, terus kumaha ayeuna ke depanna? Ya, tuh ayeuna mah tinggal menikmati hirup. Emahi jang tiluaneun masa umur hirup. Tiluanan saha? Nya deui itu meureun kamu, si Tot ari si Toto ka mana? Nya kan sama kamu tadi ngiring. Heuh nya. Asta bawa limpo.